Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Santri Pinilih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-66. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru. Sanggeus aya kana sababaraha kedapan Jang Aris jeung Mbah Samiri meuremkeun panonna. Karasana kulima santri mah dumadakan aya hawa haneut anu paselang jeung hawa tiis muteran eta rohangan. Langsung bareunta deui harita oge Jang Atman jeung opat santri mah sarta nareuteup ka Jang Aris jeung ka Mbah Samiri. Tina kaayaan kitu ujug-ujug buri Nyai. Heurila antarana meh barang pisan aya cahaya bodas anu ngaburi Nyai. Kaluar tina awakna Jang Aris jeung tina awak Mbah Samiri. Tapi ngan ukur sakiceup mata kituna teh. Anu saterusna mah eta cahaya ilang deui teuing ka mana. Nyah geus kitu mah anu duaan bareunta sarta meh bareng silih reret. Iya ciganya mah nya kasep, ceuk Mbah Samiri. Mudah-mudahan we Bah, da maksad utamina oge ari eta mah supados teu kabongohan wungkul. Margi urang teu terang waktosna anu niat deleka. Mbah Samiri unggut-unggutan, ari 5 santri mah tibang nareuteup ti tadi oge. Ajuh, hatur nyuhun pisan kanya ilmu anu parancos diwariskeun ka Abah kasep, ceuk Mbah Samiri deui. Jang Aris tibang nembalan ku unggek. Ari 5 santri tibang silih reret bari jeung rada kurang kerung. Mangsa ngadenge kekecapan Mbah Samiri anu samodel kitu teh. Abah teh guguru Kakang Aris, ceuk Jang Atman gancang bae tumanya. Nya atuh kasep. Isahajeui atuh ngan nya kitu cea. Ari Jang Aris mah alimeun kacang jalminya. Pejah dihareupeun hijep di 5an we wanyi buruk brak soceh ja masih keneh sa. Tapi omat tong geruh ka sasahannya matak dipasihan oge da ari Abah mah parantos sayogi da dasarna sareng parantos uningaeun kana cara ngagunakeunana, ceuk Jang Aris gancang motong omongan sarta rutret ka Jang Atman jeung kanu sejena. Santri anu 5an meh bareng arunggut-unggutan. Tetela gening para pemirtub, ari sabenerna mah aya panyangking anyar di Mbah Samiri teh anu asal sumberna mah ti Jang Aris teuing iraha nurunkeun atawa ngajarkeunana mah teuing basa harita tea sugan. Mangsa Mbah Samiri meuting di imahna Kang Husna tea. Berarti salelesna mah Kang Didin oge diajarkeun ku kakangnya. Panyangka Jang Pian mah langsung nepi ka belah dinya. Tah bener, geus pasti diwarisan ku si kakang mata Kang Didin jadi bisaeun ngubaran oge, celengkeungna Jang Omar, siga anu langsung ngabenerkeun kana kekecapan anu jadi baladna. Eueuh, Jang Jijin oge parantos nyangking ilmu anu sami ayeuna nya mah, ceuk Mbah Samiri mah nepi ka rada ngajenghok. Pohon Bah, basa si Ahmad nandangan tatu saparantosna patelak. Keke, Ahmad anu manya. Jeung pacelak ngalawan saha deui, ceuk Mbah Samiri mah nepi ka kurang kerung alatan teu nyahoeun kana jujutan perkarana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru ngandarekdek weh Jang Pian nyaritakeun sakur kajadian anu kungsi lumangsung di Jatilinduh. Mangsa aya 2 jalma anu rek ngalapatina Nyi Iam jeung Kang Husna. Opat santri anu sejena oge pating celengkeung milu ngahaminan
Bah Samiri nepi ka sarega pisan mangsa ngabandunganana teh. Wajuh, tinggalin warta atuh abah tehnya. Jadi babacuran hijab anu 5 deui mah nganyrek jeung palura ayeuna teh. Ceuk Bah Samiri mangsa jang pian geus rengse cacaritana. Sumohon bah, ceuk Jang Omar anu nemalan. Jeung eta deui, Jang Jijin bet jubajakan sakti kitu nya. Kedebul si Kakang mah. Majar teh diajarkeun ku Kitirta anu sumping kana impenan Kang Didin cenah. Celengkeungna Jang Atman. Kituna teh bari dulak delek ka Jang Aris. Hei, saha barina oge anu ngomong kitu? Pan eta mah ceuk si Kang Didin. Sami wae Kakang oge ngawadul. Hehehe. Henteu ari ngawadul teuing mah. Dah memang bener Kitirta anu ngajarkeun ka si Kang Didin mah. Kakang mangan saukur mere kalimah koncina wungkul. Antuk nama Jang Aris balaka ngeunaan anu sabenerna. Oh, kitu nya. Geus dikitukeun mah Bah Samiri jeung 5 santri meh bareng arunggut-unggutan. Atman oge hoyong tiasa anu kararitu atuh Kang. Celengkeungna Jang Atman deui, kalayan ka tembongna daria pisan. Abdi oge Kang, ceuk Jang Yayat pipilueun. Mohon, abdi oge hoyong, ceuk Jang Dira embung tingaleun. Kieu nya, ari maraneh mah geus langsung dimodalan ku Kitirta. Engke oge bakal ngalarti sorangan, ngan pedah gumantung kana umur jeung kana kabutuhan sewang-sewangan. Jadi teu kudu sisirikan, jeung tong hayang gurung gusuh deui, sangkan leuwih kaharti sagala rupana. Ibarat urang lumampah ka dieu, pan ari bari lumpatan mah loba anu teu sidik kana kaayaan di jalan teh. Coba lamun antare leumpangna geus tangtu di jalan teh bakal leuwih telek kana kaayaan sapanjang jalan anu kaliwatan. Manggihan tunggul anu aya lemberan misalkeun, sanajan geus jadi tunggul tapi masih keneh mampu mere mangpaat ka jalma anu mikaresepna. Anu perkara eta teh geus tangtu aya bahan tapakuraneun pikeun urang anu nempona. Langsung unggut-unggutan deui 5 santri oge. Sanggeusna Jang Aris ngomong kitu mah kaharti meureun komo narajang di Bah Samiri mah sajaroning unggut-unggutanna teh make jeung dibarengan ku ngacungkeun 2 jempolna sagala. Poho we sigana teh ari kana bancang pakewuh anu rek disanghareupanana mah 7 jalma anu keur ngariung di imahna Bah Samiri malah ngawarangkong kalayan pohara pisan upelekna. Atman mah hoyong bobo Kang, tunduh, ceuk Jang Atman. Sanggeus lumayan lila ngawarangkongna, kituna teh bari ditungtungan ku huai sagala. Nyapek gerasa rarewe. Geus kitu mah 5 santri pating goletak dina amparan samak pandan. Bah Samiri gancang mang nyokotkeun anggal ti rohangan kamarna. Arembungeun 5 anana oge mangsa rek dipangnyokotkeun sarung pikeun simbu teh. Keur mah kaayaan beuteung anu geus seubeuh alatan di eusian liwet, katurug-turug wanci geus mimiti ngagayuh ka tengah peuting. Jaba geus nyorang lalampahan anu pohara jauhna. Antukna mah dina waktu anu teu pati lila oge, 5 santri geus ngagaleubra. Nya sok sanajan lumampahna ti Jatilinduh ka eta lembur teh teu lila-lila teuing siga jalma dina umumna, tapi keukeuh we ari kacape mah aya. Da bubuhan geus meres tenaga sarta kawatesan ku jatining diri anu pada-pada masih keneh kakurung kuno ngaranna raga. Iwal Jang Aris jeung Bah Samiri anu teu pipilueun ngagoler teh malah uplek deui ngawangkong siga anu aya pitunduheun saeutik-eutik acan. Ayeuna mah anu sok aya dina emu canceh ngan perkawis maot we jalu. Mohon alacan pangaruh tina kaayaan jeri anu beuki sepuh pangincen, ceuk Bah Samiri netep jajaka anu diuk pahareup-hareup jeung deurina. Sahe Abah, syukuraneun eta teh kapanan saur Kangjeng Rasul oge anu namina maot teh kedah disimpen dina kongkolak mata supados urang langkung ati-ati enggoni ngalakonan kahirupan di alam dunya. Laras pisan kasep, juakeun we Abah teh sing saya dinya pamungkas nyawa malar salamet di alam jaga. Nya urang silih doakeun we Bah, da abdi oge cantang tos salamet. Anu penting mah urang ulah bosen ti Cileger.
Acan mah cacap nyaritana, Jang Aris jeung Mbah Samiri meh bareng pating rarenjag. Mangsa ngadenge ngajelegerna sora anu pohara pisan tarikna. Persis pisan di luhureun suhunan imah sumber eta sora teh. 5 santri anu can patilila sarena oge nepi ka langsung pating korejat. Kang, sora naon anu bieu? Cek Jang Atman rungah ringeuh neuteup ka Jang Aris. Berarti padantos sumping camu anyo ceje onjang teh nya kasep. Cek Mbah Samiri meh patutur-tutur pisan jeung Jang Atman. Jang Aris tibang nembalan ku ungeuk sarta rutret kanu keur nareuteub dirina. Dina kaayaan kitu ujug-ujug cileger, beledag. Dina luhureun Sunan Imah kadenge aya sora anu pating jeleger deui, kalayan leuwih kerep sarta leuwih tarik batan samemehna. Hayu urang bageakeun, ceuk Mbah Samiri meh siga anu geus teu sabar hayangeun nempok kaayaan di luar. Ret Jang Aris ka 5 santri anu direretna tibang arungeuk, jung Jang Aris cengkat tina diukna, kojengkang murupan tok imah dituturkeun ku nu sejena. Gajeleng celek. Sanggeusna mukakeun pantau mah langsung bae Jang Aris ngagajeleng kaburuan. Mbah Samiri jeung 5 santri oge gancang nurutan. Sanggeus ngajaraga di buruan, cararea tanggah nempokeun 4 cahaya beureum anu ngagebur, anu pating jeleger nuburukan cahaya bodas anu ngabulen eta imah. Carulun sia koplok, carulun. Jarawokna Mbah Samiri dibarengan ku tutunjuk sagala. 4 cahaya beureum langsung areureun nuburukan cahaya bodas anu jadi papager eta imah. Seot, jeleg. Meh bareng pisan eta 4 cahaya beureum pating sirorot kaburuan sarta antukna mah pating jaraga sanggeusna robah wujud jadi 4 cirim anu jarangkung badag sarta pohara pisan pikasieunana. Awakna anu jalugjug sarta balu citreuk dipapaes ku bulu anu paranjang dina palebah dada nepi kana bujalna. Nya pikeun anu ngareka ieu carita pikasieun soteh da ari Jang Aris jeung anu sejenna mah biasa bae katempona teh saeutik oge henteu katembong riuk-riuk kasieun dina paroman beungeutna. Jadi cah kujukun-jukun anu bilu kasih akas maranya teh. Ceuk Mbah Samiri tutunjuk ka 4 jirim anu diajak nyarita malah cilih reret jeung baturna sarta meh bareng kabeh arungeuk. Hiya! Sebrut, seak, surubuk. Kalayan teu kungsi nembalan heula kana panalek Mbah Samiri, langsung bae 4 jirim pating salabrut ngayakeun panarajang. Anu hiji nyebrut narajang Mbah Samiri, anu hiji deui nyurubuk narajang Jang Aris. Sesana mah pating Darius siga anu hayang majetkeun awak 5 santri anu bisa disebutkeun pantar barudak keneh. Lap, gilak, plos. Tapi Jang Atman jeung 4 baladna oge lain budak semea. Lain budak samanea maksad teh para pemirtub. Sakur panarajang lawan anu pating surubuk sarta pating salabrut. Kabeh oge beunang disingkahan kalayan siga anu gampang pisan. Itu deui jeung Jang Aris katut Mbah Samiri. Hiya! Siu, sebrut, surubuk, plos. Seak, gilek, juralit. Antuk namah galungan geus teu bisa disingkahan deui, lumangsung kalayan pohara pisan campuhna.
Tiburuan eta imah anu dijadikeun pakalangan ku 4 jirim anu pikasieun jeung ku 7 jalma anu aya di pihak Mbah Samiri. Jang Aris jeung Mbah Samiri matandang hiji lawan hiji. Jang Atman mah ngarempug ku tiluan mangsa nyang hareupan musuhna teh. Ari musuh anu hiji deui mah disang hareupan ku Jang Yayat jeung ku Jang Pian. Pereup jirim anu pikasieun nyurubuk rek ngabejadkeun sirah Jang Aris. Leplos! Gancang Jang Aris ngelok sarta meh bareng pisan jeung ngeplosna panarajang lawan. Sakilat Jang Aris ngajenggut bulu-bulu anu meh nutupan bujal anu jadi lawanna. Gepret! Jirim anu pikasieun anu jadi lawan Jang Aris nepi ka langsung kokowongan ngarasa peureus sigana mah. Cengkang gebut di sejen pihak lawan Mbah Samiri oge kadenge ngagoak disusul ku awakna anu ngajengkang sarta antuk namah ngagebut ninggang lemah. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru tetela masih keneh kelas teri lamun dina tinju atawa dina MMA teh mah kamampuhan eta 4 jirim anu pikasieun teh buktina karek dina sababaraha gebrakan oge geus aya anu ngajengkang ku panarajangna Mbah Samiri. Kurang ajar! Lawan Jang Aris anu langsung bolenang bulu-bulu anu nutupan bujal dosolna buburi lengan siga anu pohara pisan keheuleunnana. Montong ngagugu kana parentah jalma saraka bisi cilaka, ceuk Jang Aris kalayan pohara pisan kalemna. Wah, montong loba bacot sia. Sebrut! Lawan Jang Aris narajang deui. Pereupna nepi ka ngahiuk bangbaraan rek mepeg beungeutna Jang Aris. Sat seak! Mangsa pereup lawan geus nampu pisan kana beungeutna, gancang bae Jang Aris mundur heula salengkah sarta sakilat mapag panarajang lawan ku pereup katuhuna. Das! Jarig-jeug kremeng. Sanggeusna diadu pereup jeung Jang Aris teh, eta jirim anu pikasieun langsung ngagoak sarta jumalik jeug undur-unduran. Anu saterusna mah kekeremengan siga anu nyerieun pisan. Bener-bener sakti geuning Jang Aris teh oi. Jeung ora keneh pisan geuning nya. Nya, eta geuning anu barudak keneh oge meuni geus sarakti kitu nya. Teu pati jauh ti buruan imahna Mbah Samiri, tetela geus loba warga anu ngadon lalajo. Sigana mah pangna datang ka dinya teh alatan dibejaan ku anak-anakna Mbah Samiri. Da buktina anak jeung minantu Mbah Samiri oge aya di antara puluhan warga. Puluhan warga langsung arereun galecokna. Kabeh paneuteub meh bareng maluseur deui ka pakalangan. Mangsa ngadenge anu pating garewak. Tetela geuning anu cikeneh pating garewak teh tayalian 2 jirim pikasieun anu nyang hareupan 5 santri. Hei anjeun, lamun keukeuh rek neruskeun galungan, kapaksa kuring oge kudu ngabinasakeun anjeun. Ceuk Jang Aris neuteub seukeut kanu jadi lawana, anu harita geus sayaga deui pikeun narajang. Sat, teu kungsi nenemalan, gancang bae jirim anu pikasieun nyokot ancer-ancer pikeun ngayakeun deui panarajang. Uri nyai, sebuk! Barang musuhna rek ngagajeleng pisan, sakilat Jang Aris ngadorongkeun sabelah leungeunna disusul ku ngabelesatna cahaya bodas. Celeger biar! Taneuh anu kabeunangan ku panarajangna Jang Aris nepi ka mancawura sapada harita. Ari anu jadi lawan mah nepi ka ngadegdeg siga anu pohara pisan reuwaseunana. Ngahaja sigana mah Jang Aris mah teu diarahkeun kana awak lawan mangsa narajangna teh. Ampun. Cek jirim anu pikasieun langsung deku sarta ampun-ampunan di hareupeun Jang Aris. Nempo kitu gancang bae 2 baladna oge nurutan dareku bari pating aracong nyembah sarta ampun-ampunan. Uri nyai belesat! Ari anu hiji deui sanggeusna deui wujud jadi cahaya beureum teh langsung bae ngabelesat ningalkeun eta patempatan. Mbah Samiri jeung 5 santri nempo kitu teh ngan tibang silih reret. Heug, anjeun tiluan dibere ampun, tapi kudu eureun ngawula ka jalma anu teu tanggung jawab. Ceuk Jang Aris, kalian pohara pisan tandesna.
Og manusia disebut ayeuna kaula tiluan rek ngawula ka anjeun. Cek Jirim anu samemehna adu hareupan jeung Mbah Samiri anu sigana mah bisa disebutkeun gegedugna. Kuring mah teu butuh ku bantuan anjeun, tapi lamun memang aranjeun tiluan hayang bajoang dina bebeneran mah hayu urang babarengan. Siap manusia, kaula siap pikeun bantuan bajoang. Kaula oge siap manusia. Kaula oge siap. Tilu Jirim anu pikasieun pating celengkeung sarta pating aracong deui di hareupeun Jang Aris. Ret Jang Aris ka Mbah Samiri jeung kalima santri anu direret nama tibang arungeuk. Kojengkang Mbah Samiri mah ngadeuketan. Saha anu nyicah madanyeh ceoy? Cek Mbah Samiri rutret kanu tiluan. Ari anu nitah kaula mah Mbah Opay. Beda dudungan kabeh oge. Kan pancena mah sarua. Nyatana dititah numpes anjeun. Dicicah ku jukun anu bilu kasih akas. Tilu Jirim anu pikasieun meh bareng arungeuk. Lamun aranjeun opatan hayang babarengan bajoang jeung kaula, mangka kudu arasup Islam heula. Cek Jang Aris mimiti nyarita deui sarta rutret deui kanu Jirim anu tiluan. Siap manusia. Kaula oge siap. Kaula oge siap pisan manusia. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru. Tilu Jirim anu pikasieun langsung nyaranggupan. Kituna teh bari teu eureun pating aracong nyembah. Jang Aris, Mbah Samiri jeung 5 santri tibang sileret deui dibarengan ku arunggut-unggutan. Sanggeus Tilu Jirim anu pikasieun ngariles alatan meunang parentah ti Jang Aris, Rob anak jeung minantu Mbah Samiri sarta puluhan warga anu sejena meh paheula-heula muru kaburuan eta imah anu samemehna dijadikeun tempat makalangan. Cag heula nya hei.